Teh meni resepnya jualan teh rame wae cenah teh cara di warung abi. Jadi caritana ka abi teh anu nga-DM cenah majar teh sok resep lamun ningali abdi keur merean teh. Warungna sok rame wae. Alhamdulillahnya barudak meskipun warungna leutik terus menuna ge kurang komplit, tapi sok aya wae anu jajan teh. Najan anu jajanna eta deui oge. Cek abi teh katinggalna teh rame wae teh padahal mah nya biasa wae. Ngaranna ge jualan kadang rame, kadang teu iseun nya seperti warung-warung pada umumna we. Jadi lamun eteh ninggal warung abi rame wae, nya kaparengan we abi ngetek videona keur rame. Aslina mah sarua wae, loba cicingna, loba ngahuleungna. Nya atuh da piraku ayeuna ngetek video keur teu iseun, atuh meureun moal rame ninggalna ge nya. Jadi intina mah sarua wae nya warung abi ge tara rame unggal poe. Kadang poe ayeuna rame, poe isukan teu iseun. Komo lamun arasup sakola mah paling ramena ti sore ti ka peuting. Jadi teu isukna mah kadang ngahuleung ti ka sore. Jadi kadang isukna rame, sorena teu iseun, isukna teu iseun, sorena rame. Tapi alhamdulillah nya tina teu iseunna ge tara teu iseun teuing. Jeung alhamdulillah na teh tetangga abdi mah baruki jajan. Baruki jajan apalah loba duit nya. Baruki jajan we meureun jeung laloba duit. Pedah eta we jajanna teh tara cukup ku sabalikan, nu 2 balikan, nu 3 balikan. Jeung nu jajanna teh unggal poe eta deui.